adalah kedua mempelai Rizda Ayu Lestari, merupakan putri kedua dari Bapak Cucu Sudrajat almarhum dan Ibu Aai Awanti, bersama dengan suami pilihan hatinya Indra Yulianto Sulfa, merupakan putra pertama dari Bapak Yayan Haryanto dan Ibu Yulia Harni. Karsmen Sunda pemegang pengantin dipersembahkan oleh Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya dan Wina Wedding Planner.
Ini teh saking bahagia bahwa cucu gua hari ini sudah bismillah mau berumah tangga. Oh, kegembiraan gua karena gua kami kawa ya teh sun. Kami kakarak ingat kasih amu buat bajo buka ke saudara ayam nyaksian icuna cenah beja napa ya bismillah rumah tangga. Kami teh tidak nyusul dan tadi teh sieun kabeunangan. Malah siang bisi sasam ka Manakara, moal kitu keur nonton di dia di sisi di pagi ieu nonton. Aduh, sanes sulieu mah beda dewek mana geus bawuh jeung pamajikan lain ieu. Moal kitu paling ieu nontonan di dangdana tapi naon. Iya, oke deh. Itu pamajikan dewe ada si Amu, buat ke mana cara Amu. Abah, hello. Ini zaman sekarang mah ini modern, terus pakai hello segala. Oh, kakak dah geus waktuna. Nini, hari Nini di mana? Hari Abah, apa nanti Nini tadi belokan depan hari Abah. Tuh, kakak langsung ke belokan wayu di kabitan. Sok cepat atuh dibelokan ke belah kenca. Terus ke belah katuhu. Terus lurus. Itu Abah. Hutan, iya aya naon atuh Abah aya naon. Lain aya naon sini kurang teh boga kabunga heuh. Gembrang kebrung ieu teh lain ojo briata kabur balas dina. Yen icu urang poe ieu bismillah rumah tangga. Urang doakeun urang, urang hibur urang, urang bagiakeun urang sing sakinah mawaddah warahmah rumah tanggana. Rumah tangga anu mungkaran rumah tangga anu pamungkas. Siap Abah. Kumaha Abah? Ari nyaman mantuan uang di hareup saulang isikeun. Urang latih heula ibingna sing sae kawina sing sae ulang isikeun. Oh, makanya ieu teh sarawina we sok sana sudah ditimpe hareup panganten. Urang latih heula kumaha? Hiji. Dua.
pasukan gede seperti kali ku kadut. Asal paling abis. Palembang Timur jalan ke desa Sapuan tutup gunung keong lemah Raja Raden Menak Anaki kursi gading gilang kencana kursi kabacan kedua kesentasan balhaduran